istimewa di Iran. Jadi orang restoran teh bisa muka memeh jam hiji, muka nate restoran jam hiji. Kapanggih sangu sanajan sangu samin ge, sanajan sangu hasem ge, ngan tetep kudu jam hiji bae. Jadi ditangkep orang Iran mah mun muka restoran buka na memeh jam hiji ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji bae. Cak urang ditu deuk iraha mikirna atuh ai dahar bae mah. Jaheuh. Jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran nu maca tafsir nu maca nu belajar ke dahar-dahar jam hiji. Di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus masyaallah. Di imahna geus nyarap datang ka dieu tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir da cek cenah dahar bae mah bener. Nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran. Nuklirna hebatan Iran. Baheula Salman Al Farisi waktu perang Khandaq, Salman Al Farisi teh orang Persia ngaranna, berarti orang Iran. Eta teh ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya urang Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu aja nu urang neraskeun pangaosan urang bacakeun Al-Fatihah. Hiji kanggo Hajah Dasriyah binti Arnawi Ukin binti Majalengka. Semoga lega sembuh Lasmo Diharjo Ngawi Jawa Timur. Hajah Suwapi almarhumah binti Haji Pasirawi Sarhati binti Amanah Ketiga Raksa Suhaib bin Haji Cisoka. Terakhir ilmu keluarga tokoh masyarakat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Kersaning Gusti sabada libur 2 minggu urang bisa petepung deui tepang deui ngahiji deui babarengan dina olahraga ngaluhurkeun agama Allah melalui thalabul ilmi melalui ngaji. Mudah-mudahan ibadah ngaji urang diterima ku Gusti Allah, dijadikeun syafaat jaga di yaumul kiamah, ngaringankeun dosa-dosa urang sehingga ku ngaji urang di akhirat urang jadi salamet. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan ziarah alhamdulillah salamet kabeh. Teueuh nu tinggaleun mimitina 93 balik 93. Jadi kabeh salamet. Hampir 94 sebenarnya. Aya nu meunang urang Irak hiji.
Alhamdulillah rute perjalanan di mimitian ke negeri Irak, kemudian Iran, terus ke Madinah, terakhir ke Mekah. 15 poe, 16 poe aya di imah. Jadi 3 poe di Irak, 4 poe di Iran, 3 poe di Madinah, 4 poe di Mekah. 2 poe dipakai perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalananana rame. Artina rame teh jadi komplit. Nu mantak rame teh komplit. Aya resep, aya greget, aya senang, bunga, aya sedih. Jadi resep. Jadi rame ngaranna nu kos kitu. Berangkat dia geus mulai dikondisikeun hayang bareng, tetep jadi teu bareng. Rombongan awal berangkat pae Rebo, rombongan kedua berangkat pae Kemis. Saketuana ke balikna bareng. Datang ka Cangkareng berangkat menuju Dubai. Di Dubai 8 jam transit pindah kapal. Tiris jasa ngahod-hod tiris atuh ngaranna ge jelema teh nyaho ka negeri batur ieu tuh nu make persiapan aya batur mah horenganan geus siap jaket siap jas atuh ieu mah teu biasa bae perang pertama ngalawan tiris. Masya Allah. Di hudang-hudang jam 2 naik kapal peting 2:30 di Dubai menuju Irak. Berangkat peting datang ke Irak, alhamdulillah berat. Terus diproses kakarak datang doang ke bendara Irak nu pertama kadele bedil. Roreng make tentara Ambalaya. Aduh, ya goreng salamet da moal ya sih. Ya Allah. Tentara loba jasa di bandara. Mulai hiji-hiji diperiksa di imigrasi. Terus pemeriksaan leuh ketatna luar biasa. Ka sendal-sendal kudu dibuka. Amben segala cincin segala jam tangan jaba digeradah jaba make alat lulus 1 2 3 4 5 tinggalin tujuhan teu lulus diperjuangkeun terus 5 jam genep jam 7 jam can anggeus. Pegawai nu geus lulus mah berangkat bae menuju hotel nu encan mah tinggalin di dinya ceurignya di dinya deku bahala lakona ieu haju lapar kabehan sandahar di Dubai datang ke Irak di peting datang ke isuk datang ke sore maghrib candahar hesena luar biasa. Terus diperjuangkan datang ke peting teu bisa lantaran horeng di Irak mah poe Jumat negara Islam libur kerja geus eueuh nu menangani nya lapar nya tiris nya encan beres ya urusan tujuan adi pamajikan kula adi pamajikan adi kula leel kedua Haji Opal katilu Lurah Oji opat Haji Rosidi orang termasuk pimpinanana sarua
terliwat jangan lagi boro-boro baturnya lagi nu mimpin orenganan aduh atuh riweuh nyayalah nu ngabantuan ngaranna Hisam Habib Hisam eta wauh jeung keturunan Tuan Syah Abdul Qadir teleponnya langsung ka turunan Tuan Syah Abdul Qadir Tuan Syah Abdul Qadir gerak eta incuna lantaran dek ziarah ka bapakolotna nyana terus memperjuangkan ke aparat penggede Irak supaya diluluskan hari takeneh nyana nelpon hari takeneh lancar geus teu ditanya deui bae cek urang kita tadi bae jadi 8 jam tertunda. Alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam. Wah bunga luar biasa. Aduh geus teu kabayang ieu bakalna ecrotna dahar. Lapar geus datang ke hotel geus teu mambrih deui geus teu kokobok kaca. Langsung menuju hotel restoran di hotel tingkat bawah barang dahar teh sanguna teu akur jeung urang hasem lu tadi dek nikmat dibayangkeun orang hasem teh kabeh geus tinggal seserian bae dahar salah teu dahar salah cak pegawena teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh di dahar padahal nu bisa ngomong Arab dijawab ku bahasa pasar kemis hasem atuh seserian kabehan 93an seserian kabeh nu dahar dicip-icip doang atuh teu akur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dieu aduh di ditu dibere kadahar nu kos kitu masyaallah can anggeus tah lapar can anggeus can beres geus teu kudu dalalar ieu mah langsung tunduh jam 12 peuting jam 1 sarare geus ya ku tunduh-tunduh teuing mah ku capek meureun sanajan lapar ge es bae udang isuk-isuk rombongan nu pertama kencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sapoe lantaran nunggu padahal dipersilahkeun di ditu besidik ziarah tiara tetep nunggu setia suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran datang ka restoran dibere roti heuras jasa roti jeung daging hasem deui bae nu teu hasem di Irak hasem kabeh. Waduh, dibayangkeun isuk-isuk jeung uduk. Orang ngawa uduk di ditu mah teu nyawa uduk jada bari. Ya Allah. Ngan untung aya nu mawa Indomie. Di dieu kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun. Watuh nu geus persiapan segala Indomie, segala abon di dieu henteu. Padahal orang di bandara ge henteu nanaon. Geus kos kitu eta balalakon. Teu meunang dahar meureun. Jadi padahal mah aya nu lulus maloba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawana naon meureun kabeneran nu neleponan nu disaksrak teu meunang babawa atuh geus datang ka ditu aya nu lolos mawa Indomie diseduh cayu maloba ya otomatis Indomie hiji ku tiluan dieusian ku roti jadi ngadahar Indomie jeung roti nikmat teh horengan bisa dia jadi dikembangkeun eta Masya Allah ku lapar goreng nanaon nih paingan baheula zaman perang bodogol jauh ge di dahar lapar teh
bener baheula mah teu meureun kanyahoan bahwa suag ngeunah ge harita suag wibutun segala kitu awi nu ngora teh iwung meureun teh de kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teh ieu ngeunah teh ternyata ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok. Masya Allah beragat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh teu meunang kudu lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan teu saurang-saurang jadi kabehan mau duit anu jutaan ge eueuh beuli eueuh sugan aya tukang kupat gitu eueuh roti balulu jeung daging ge teu akur rotina lain cara di Mekah haseum aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya ka dieu haseum ka ditu haseum meureun urang ge mun ngadahar roti jeung haseum kitu gagah meureun urang ge jeung urang Irak ge garaga urang mah ngadahar sangu bieu leumpangna beuleuh tanaga eueuh urang Irak mah garaga leumpangna masya Allah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah 2 lengkahnya nama geus aya meureun 10 lengkah jauh bedana entak coba urang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar tetep kudu atuh nambah cai nambah daun datang ke Tuan Syekh Abdul tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja 100 meter tentara tank baja geus nu bisa nyileut Haji Pendi ge nu biasa di dieu uha-uha di ditu mah besi ka tembak meureunna teu loba omong cenah eueuh getihan ciut jadi geus sarua bae du biasa di lalagaan geus teu nyilek-nyilek acan besi eta bedilna dikairungkeun geus aduh tentara ambalaya pemeriksaan ketat luar biasa puing-puing can diangkut urut perang tank baja truk segala macem wah listrik ge pararotong kabeh jadi listrik ge encan ditata can aya tiang-tiang listrik encan jadi di hotel ge lain make listrik PLN cara kurang memakai genset kene jadi kabel-kabel sing naon gitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata aduh mobil ge mobil bus dek liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula can ditata cuman geus mulai jalan-jalan geus mulai dikedukan diratakeun berbagai kota mulai dek dibangun bangunna geus pohara jasa asana meureun leuleuh kitu mah satahun kadua ge rapih tambah di Irak lantaran di kota gedek menuju ke Tuan Syekh Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa eueuh lampu merah dek lampu merah di mana aja listrik dah eueuh diatur bae ku tentara kasus beres datang ke Tuan Syekh masya Allah eta mah geus pohara hese nyaritakeun makom teh geus pang indah-indahna jeung pang agreng-agreng make kristal luhurna ge ya Allah nya tiis nya seni betah jeung asa disambut geus di nya geus pang pohara-poharana haju kapanggih jeung keturunan nu ka-15 ngaranna Sayyidah Khalid nyana beres ngadaroa di dieu terus nyana macakeun kulhu jeung doa deui terus ngadoakeun bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskeun perjalanan lalakona panjang keneh
lain embung ka imahna besi tersita waktu cukup di makom lila didinya terus berangkat didinya nuruikeun perjalanan dalam keadaan lapar roti masing pagulituk di mobil loba sok bagede pereup ngenteas jasa tarot terus teas di dahar bae lumayan kadang-kadang di cayan saya tika barade empuk terus saya berangkat terus menuju penjarahan deui pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadzal balad baladul aulia negara ieu negara para wali mantap pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton geus we budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerika ceknya setan nyebut setan nang kencang nama budak leutik ge anti jasanya na ka Amerika di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jelema bari nungguan anu tertahan teh dalapan ngobrol cek kula kep Saddam laknatullah ceknya teh bahwa cek kula kunaon bisa laknatullah ceknya na abi mut bisa babi Saddam umi mut bisa babi Saddam akhi mut ami mut bisa babi Saddam cek ngomong urang nama abah maot ku sebab Saddam emak pae ku sebab Saddam dulur mamang kabeh pararae ku sebab Saddam wa laknatullah cekulapan jadi kieu atuh beda kakarak hiji tanu di obrolan terus datang ke hotel isuk-isuk aya nu ditanya ke puas Saddam kuis cek Saddam hebat cek terus jangan ngobrolkeun Saddam mencar urang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Saddam cek ulah wae tatu nu pararae cek nu umi mut di jannah waduh ieu mah beda cek urang abah pae sorga mamang pae sorga gidam cek ulah ti heula tinggal kami ieu tinggalun can ka sorga widih pohara tamata beda-beda pada sanagara ge kos zaman urang we ka Soeharto atuh aya nu akur kepentingan nama ngalem nu teu akur kana kepentingan namanya kitu bae di negara mah unggal negara ge kuari anu akur jeung kepentinganna mah KSBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentinganna atuh nyacat kitu bae terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi terus di tukangeun aya Syekh Siti terus di jajalan aya Syekh Bahlul kemudian aya Nabi Yusa di nyazarah ka Nabi Yusa Masya Allah nu sok urang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ta eta teh aya na horenganan di Baghdad kuburan Masya Allah terus jarah ka Syekh Marufil Qurhi balik pindah hotel lantaran jauh jadi hotelnya pindah jadi didinya mah ditinggalkan we geus hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik deui jauh terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli ziarah di terus ke Syekh Marufil Qurhi sambil ziarah sambil dongeng sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah Masya Allah kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu henteu agreng mun urang geus ka Baghdad hajun neuleuh Banten sedih biasa eueuh tai kukuna neuleuh Cirebon lah kumuh jasa
nele wali-wali sanga sunanawana di ditu masya Allah makom wali aya keanehan nu pohara lantaran urut bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur pas kahandap asup aya juru kunci na biasa bungaheun jasa neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa ngahormatna ka Allah. Artina mah berarti pecinta wali-wali Allah luar biasa. Asup ka makbarah kunaon datang ka jero tanpa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup ka makomna nu di luar sakitu panasna pohara datang ka jero tiisna pohara jasa leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula cek urang mah ieu kunaon bisa tiis ki di luar mah panas. Geus kala luar kabeh kula mah pandeuri. Terus tadi tanya cek madahana nu boro-boro ente cek kana anak ge mun cek ngomong urang nama abah cereh abah tereh we mun teu diarabkeun atau teu bisa meureun bahasa Arabna boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae cek kana ieu heran teh terus bae datang ka kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis oh atuh komente nu kakarak cek urang mata jadi urang ditu nage aneh iyalah Abu Bakar Shibli itu silsilah nu sok dibacakeun ari haul teh orek kuburanna di ditu kabeh. Masya Allah Baghdad ditanya ke urang ditu kam yaum antahina sabaraha poe maneh di dieu cek kuring salasa ayam wah 3 poe batu moal anggeus hina asar ayam ceknya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakarak rada deres atau 3 poe baca kira tuh moal kaburuna naon jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna aya pengarang kitab eta makomna di Baghdad jadi henteu kasakser kabeh jangan 3 poe di ditu tapi nu dimaksud mah kadatangan kabeh. Terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran. Berangkatlah rombongan nu awal tetap ti heula teu bareng naik kapal. Terus datang ke Teheran, di Teheran ke Mashhad, kemudian itu ke hotel. Rombongan kedua gesarua ke Teheran, kemudian ke Mashhad, kemudian ke Iran. Datang ke Iran pohara jasa, agreng ngan kadaharan kadaharan luar, khusus produk Iran. Nanyakeun kula makanan Indonesia asup teh ka dieu cekeun lah nah Masdud teh naon kara oh Kang Den Pepet Masdud teh oh Kang Den Pepet teh kadang berarti di embargo cek di Iran teh nu asup produk-produk luar teh makanan luar barang di embargo ku Amerika khusus produk Iran bae. Jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep haseumna di Iran. Warah jasa di Iran. Geus teu manggih sangu tah, geus 4 poe teu manggih sangu. Geus roti deui, aya ge sangu pararanjang teh, sangu nu beasna pararanjang, bear. Lamun kurang dikitukeun molos ka dieu. Aju pasakan lana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem. Masya Allah cek urang teh ieu lamun dibere kekenceng urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun. Eta kan kekenceng ban itu di hotel banyak kekenceng eta. Urang beli kekenceng ku penjaga hotel. Naon ieu cek janda teh. Teu beres si lalakon.
harus 4 poe ada roti we kula ngadoa we ka Gusti lah Gusti ja urang dia gitu dalah harga ada roti kuat lagi mudah-mudahan dibere kuat dibere karuat bae kabehan susurian bae lapar teh seuri ieu mah pohara jasa komo mun soboh meureun ieu mah lapar ge seuri bae geus boga bae nu aya meureun kasilep kubungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna auliya Allah la yamutuna. Wali Allah mah teu maot meureun urang datang ka dinya disambut. Tak cek almarhum Abah mah da atuh ai ziarah ka wali maka Kangjeng Rasul geus teu kudu babaca. Jajana ti jauh kene geus neuleukeun malah urang ti nagara ge teh digupayan kunyana. Kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupai mah henteu bae. Ja anu sehat ge teu digupai mah henteu bae. Digupai kunyana datang ka ditu geus disambut. Terasa perasaan disambut teh. Terus datang ke Iran menuju Imam Ghazali. Ngan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggalin deui bae rombongan Haji Demang. Boga panyakit naon meureun tanyana tinggalin teu meunang naik kapal. Padahal mah surat-surat teh komplit teu meunang aya meureun bangsa limaan mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggalin nya mah gara-gara muih meureun nya tinggalin deui. Istighfar berennya datang oke ka ditu sore-sore teu beunang boga salah sal boga salah ditinggalin sarua getih da geus beda lain beureum deui hampir hideung nya ge sebab hampir teu kabawa ku kapal datang ka ditu nya geus sore alhamdulillah hampir geus ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kana bisa samobil leutik masih aya nu tertunda teu meunang 5 deui di Masad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus poen telepon-teleponan hartida geus bae lah atuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Masad nungguan di Teheran terus itu bakal ka mana ka Dubai deui terus ka Jeddah kemudian ka Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Masad kula di dieu terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya cek kula kudu tinggaleun ieu ti kunaon ieu sih ngadoa lah kula ka Gusti cek kula de jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikan terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti rombongan nu tinggaleun ieu mangkading di kuburan Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam jadi di itu baca naik kapal ya geus leutik hate geus asana ngana moal ka Jeddah bisa balik ka Teureup asana ieu geus leutik hate Masya Allah keayaan lapar kemudian atuh ditungguan nungguan ge terus bae kesel isi bisa apa henteu tapi aya kamodelan nu memperjuangkeun ge geus seseleh teu bisa isemanya asana rombongan ieu mah geus moal bae kula ngadoa ka Gusti lantaran barang diinformasikeun kiai nu itu mah asana moal bisa ka dieu lantaran ieu wallahu a'lam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal langsung ngadoa beres ngadoa nyana ge heran rombongan Haji Demang tah heraneuna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha urang Iran mun ceuk ngomong urang nama eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun datang aya bae tah jelema cek ngomong urang nama deuk aya deuk eueuh tah surat-suratna lantaran ieu deuk ziarah ka para wali geus geretekeun ka kapal waktu dibuka kapal mangkali geus deuk berangkat geus ngeong dibuka deui tah lawang kapal heran waktu lumpat udah kapal
jadi model ieu mah aya penumpang udang kapal. Aduh geus aya nu dibalangkeun naon beur nyom minuman nyawa sangu geus pokona balangkeun geus. Geus teu perlu nu kos kitu penting awak asup bae geus. Wah tuh cek urang ditu pada teh dibalang-balangkeun sabodo geus. Asup ka kapal ge kursi-kursi acan di jero kapal. Geus teu kabagian kajen nya di WC ge penting ka bawah bae. Tah eta lalakon model jasa. Jadi aya sedih lantaran loba nu tinggalin bae. Aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal. Alhamdulillah. Lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup. Nyanana di kapal kene. Tuh, cik urang teh datang ge teu bisa jarah berarti. Ya, mohon ka ketuana coba pangomongankeun supaya ulah kabalik. Memang bieu tamu jauh. Teu bisa cek kana. Jadinya nama jam kerja. Jam kerja berarti 5:30 paling lambat ieu maghrib tutup. Jam 5 5:30 tutup. Mun di urang mah jam kerjanyana geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan. Geus dimana geus datang ka waktu tutup bae itu masih di luhur kapal kan. Ngan nyanana tetep teu balik. Cek kula teh Gusti jeung Imam Ghazali lain jelema leutik. Wali Allah hujatul Islam. Manya ieu ti Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelemana di awang-awang kene. Di luhur kapal kene. Datanglah ka Wasat langsung naik mobil leutik berangkat datang ka dieu. Mohon cek cenah teu bisa ieu mah mohon ieu mah supaya zarah antaran ieu kami mah ieu ti Indonesia jauh. Geus teu naon cek cenah 2 menit bae. Geus asup mah sabaraha menit bae pan urang. Penting buka lawang. Diheukeun we 2 menit dah guys. Cek dia teh 10 menit ya. Oke. Berangkat. Mangkaning ti pintu gerbang teh datang ka ditu ge moal bisa 2 menit. 5 menit mah kudu jauh. Lempang terus. Sabodo geus aya di jero mah urang. Aju nu asupna ge kuabehan bae geus urang teh. Abeh kakunci kabeh. Atuh kabehan asup deui. Daripada nyana doang ke dikunci di jero. Bermasalah deui bae. Aduh, geus pohara jasa ieu lalakon. Tungtung mati sedih, kaseuri deui, kabunga, tetep lapar mah lapar wae. Eueuh sangu di ditu pada roti deui. Masya Allah. Arasup deui ka Imam Ghazali jadi 2 kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir beres ziarah kalaluar ka hotel. Ai kami manggeus di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal. Langsung ka hotel deui, hotel nama hotel bintang. Serba leuk. Hotel manggeus malaya tandingna. Lantaran cai tiis aya, cai panas aya. Atau toilet bagi luar biasa. Mun urang bisa teu kudu ngisang make leungeun. Mun bisa mah disadiakeun ieu toiletna paranti miceuk dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya caina pas kaliang. Orenganan eta nu leuk mah kos kitu. Geus pokona hebat bae. Ji atuh hebat tinggal hebat urang mah biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahoeun nya ai sia aya ieu jang naon tetep bae urang memakai biasa bae dihandap bae nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy aing paranti ngisang ye teu bisa make urang serba pencet kos kitu masyaallah istimewa jasa tes mandi mengeunahun jasa andukna ge sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu kadaharanana aja pohara ngan tetep sanggup meueuh roti deui jeung daging asu di dahar salah istimewa di Iran. Jadi urang restoran teh teu bisa muka memeh jam 1 muka na teh restoran jam 1 kapanggih sangu sanajan sangu samin ge sanajan sangu-sangu hasem ge ngan tetep kudu jam 1 bae jadi ditangkep
orang Iran mah mun muka restoran buka nama jam hiji ditangkap ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji be? Cak urang itu deuk iraha mikirna atuh ai dahar bae mah. Jaheuh. Kula jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran, nu maca tafsir, maca nu belajar ke dahar-dahar jam hiji. Di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus, masyaallah. Di imahna geus nyarap, datang ka dieu tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir da cek cenah dahar bae mah, bener. Nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran. Nuklirna hebatan Iran. Baheula Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq, Salman Al-Farisi teh orang Persia ngaranna, berarti orang Iran. Eta teh ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya orang Persia nu pangheulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran orang Iran, Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulanna non ngudag ilmu Persia cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat orang Persia kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran mah. Jadi berpikir terus mentak ayatullah eta teh dibawa di atas raja keputusanan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha kitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, Masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyok gedena pohara jasa. Terus ka makom Ali Ridho, makom Ali Ridho memeureun di tengah masjid, masjidna ge sarua jeung Masjidil Haram gede. Sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Kurang kakarak neuleuh Masjidil Haram geus pohara, barang neuleuh ka dinya Masya Allah pohara jasa. Kaagrengan mah agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husain. Urang kuari boga pirus hiji ge diusapan. Boga batu nu beureum teh naon ngaranna tah? Nu beureum lain nu beureum nu sok duit tah. Eta teh diusapan. Segala jamrud, segala sapir barang datang ka Iran isin. Sebabnya nama batu pirus ditempelkeun di bangunan. Segala jamrud, segala kitu naon ka sapir yellow, segala blue sapir. Ya, cek urang ulah pada kecingsin sia isin. Isin dia tuh, isin atuh Masya Allah. Urang mah hiji ge diusapan di ditu menjadi hiasan masjid. Di tihang, di dinding, geus di luhur kristal mah dulu. Batu mah geus nilaina geus tah hese nyaritakeunana, hese nyaritakeunana geus ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran. Ya Allah ya Rabbi. Nailah masjid-masjid di ditu diutamakeun imah mah teu pati sabaraha tapi masjid. Di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah. Mantak orang itu bertahun di masjid lantaran masjidna ku kabehan dibangun di agreng-agreng sebab masjid mah ieu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana us masyarakat wabeh hayangna ka masjid. Indah jasa masjid teh, resep jasa. Geus pokona moal aya 2 tandingna di dunia meureun kaindahan masjid di Iran. Di makom-makom wali-wali Allah geus pohara jasa. Can manggih urang mah kakarak engka Masjid Al-Mahrib ge geus pohara jasa. Di ditu Ustaz tai kukuna acan. Tah juduit nu marere kadinya teh numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh.
barang kula nanyakeun duit kumaha eta pan loba amat satahun sakali diangkat emang eueun udaikeun sieun jadi kakaramat wali teh nyokot duit di dinya teh sieun itu yang Syekh Abdul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustafa cek kula ulah leutik-leutik merena lantaran orang jauh atuh gede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungkin ceknya nembung henteu dipaksa bae dibikeun ku kula tarima kunya dikadiakeun ceknya da teh pan aranjeun ka dieu ge deuk ziarahna ka Tuan Syekh geus mere ge ka Tuan Syekh ulah ka kula tah lamun di Banten kos kitu muantep kabangun nasana Banten deh ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak dikunci nu nyekelana nyana lain jang masjid bego aduh jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran padahal keur susah keur perang di Irak embungeun nyokot duit di makam teh sieuneun ka wali Allah ya Allah ya Rabbi ta duit madak keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari makam Syekh Sikti dua ngarendeng dibangun belah dieuna aya rambut Kangjeng Rasul jadi aya rambut Kangjeng Rasul di dinya diberangkas sabaraha lapis beureun kuncina diberangkas ya, kabehan dari saurang-saurang maka mirskop kula mah teu kuat asa aya bae Kangjeng Rasul teh aja nyili beula ke terakhir bae tuh dulu kabehan ka rambut Kangjeng asa neuleuk Kangjeng bae neuleuk rambutna ge masyaallah teu nyaho aya rambut Kangjeng di dinya korenganan keur waktu Kangjeng haji wada dicukur tahallulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ke Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeun diberangkas kami kabehan bisa neuleuk melalui mikroskop Masya Allah eueuh nu henteu syahdu eueuh nu henteu berperasaan Kangjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa kulantaran kula mah asa aya bae Kangjeng teu kuat nyilib sorangan aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa beres kula diudag-udag ku didinya juru kuncina minta foto jeung kula nyana moto kula terus kula cicing bae beres terus tetep nyana nitah neuleuk ka kula kadinya deuleu haju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urang nama henteu kula bae milu bae henteu kula tetep titah neuleuk jeung titah ngadoa nyana ngaminan kula ngadoa beres ngadoa nyana ngaminan terus ka mobil haju diudag-udag ku nyana tah jadi ieu naon karang-karana kolambuna kolambu Syekh Junaidil Baghdadi dibikeun ka kula kulana geus aya di mobil nyana neangan ka mana ya ka mana aya dibikeun sagesa dibikeun dibere duit embungeun isireun jadi di waliullah mah urusan dunia teh isi kitulah lalakon teh tah geus kalima kagenep poe lapar keneh teu seubeuh nginum teh cai deui cai can wagi-wagi sanggup tapi tetep bae gararaga biasa nah ieulah kaistimewaana jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ka bumi na eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula teh khalifah terakhir eta kamarna 1,5 meter ka 2 meter leutik kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain ta eta ge sarua 1,5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1,5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi
Masya Allah letik jasa terus ke Masjid Sayyidina Ali nu parantinya nang imaman instruksi dan lain sebagainya di dinya di masjidna orang baheula Kangjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kedua turun di dinya tadi Kufah ayat tandana di batuan di jero masjid ya ieu lah urut Kangjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi merah tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril inzir ya Muhammad turun salat tah kami sarolat diurut salat Kanjeng belah dieuna aya urut salat Kanjeng Nabi Ibrahim aya merekan salat belah dituna aya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beteungna awewe reuneuh sanggeus sareuneuh disangka zina deuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cak Sayyidina Ali kunaon ieu we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek marehanana di luar nikah cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Sayyidina Ali set begitu diusap mules beteung keluar horeng nu kaluarna teh muncak urang mah eta teh atan karena nu sok disawan wideung teh lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teh mah lentah nu kalaluarna jadinya lah aya para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteung awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentah penyakit sama cek Sayyidina Ali beuh lamun hakim ku Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kabeh di urang geus teu puguh nyikut teu puguh nyetruk teu puguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk itulah lalakon pohara jasa tah ieu kosigat jadi kesimpulan lawangan di Iran lantaran Syiah jadi orang tepati resep ka Syiah mah geus dekat ditu mangga henteu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah lawang lesang urut sujud datang ka ditu naon caririk di makam Sayyidina Husain pohara jasa kitu keneh ke makam Ali Ridho aju azan lagi ditambahan ya nama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh asyhadu anna aliyan waliyullah ya ala shalah akur ka ditu nama dan jadi eueuh sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali ilah sasarna Syiah teh ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembah nama sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantak bentrok bae geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dieuntepkeun ka Syiah nu mentak ngadulah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih keneh di negarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika iyalah diamankeun tumantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah tengaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan ku ada di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri
presiden ahli sunnah wal jamaah, perdana menteri Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu. Mentak eueuh gontok-gontokan ku ari di Irak aman, Amerika tercengang deui bae, diadukeun tetep teu berhasil. Jadi ku ari Amerika tinggal mengkelna bae ku ari hutangna ambalaya, tentara na loba nu paeh, di Irak mah paeh teh geus jadi biasa, tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik ti Irak tentara Amerika loba nu asup Islam, bahkan loba anu dipenjara ku ari. Lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam, jadi muslim. Di Irak mah nantangan keneh bae, hai geura ka dieu deui Amerika cak gelut jeung aing mun car ngomong urang. Sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae. Kitulah ruhul jihad anu tinggi. Pas datang ka Iran, isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran. Aya naon isi narongton TV? Korenganan TV terbuka. Jadi Najd keur adu argumentasi jeung Obama. Cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak. Waduh, ya mun perang aing di dieu keneh. Siang geunah ge aing. Aduh, teu bareres jasa ieu. Kaduhung nanya aing ka sia. Orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu. Aduh, geus meurigak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae lah. Juat jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna? Hasilna Iran siap perang jeung Amerika, cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa, perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami nak rusak Amerika, atau di lapangan mana adu kekuatanana. Itulah Najd tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika. Dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak itulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah. Keputusanna teh jadilah poe eta tah. Aduh, cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu. 2 PD bahaya. Gusti Allah nu agung. Itulah eta pas di ditu pas keputusan Najd nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu, Amerika tetap moal waka atuh ai teh di Iran mah. Jadi ulah nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa ka kolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden Najd. Geus eueuh misleukna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus, embungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make. Nah jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan. Bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik, digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola. Kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, cakna gratis jasa. Kemudian urang mamana ge nu sakola di Iran gratis, bahkan
lain sakadar sakolana hotel gratis daharda gratis swagalana pokokna asal daek bae lain bayar rakyat Iran aju nanya deui ngobrol di mobil ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah eta ngan boga minyak-minyakna doang di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu sebab naon atuh melak suweg jadi dangdeur di urang mah ya Allah ya Rabbi geus pokona manyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa di Indonesia geus pohara kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun tersubur sadunia adalah Indonesia minyak aya di Indonesia logam aya di Indonesia emas aya di Indonesia besi aya di Indonesia kadongdot aya di Indonesia sambal aya ke si Indonesia segala Masya Allah Lantek jada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin nyahoeun tah urang Iran ge urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud rakyat kaya dek digawe dek dengan prinsip urang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah cara gojasa lempang lagi nu beled di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus urang lamun neuleuh di Mekah bae datang urang Iran atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres nya geus beres eta mah urang kakarek tilu ideran nya geus beres nu tadi teh ka mana cek urang guandeng Allahumma geus anggeus urang kakarek tilu ge aju ngaso kunaon nyekelan suku disik-sirikin urang luar negeri Masya Allah etalah lalakon ziarah terus Madinah matung geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir di sekolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya Allah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ti nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jakeur hees jakeur Masya Allah kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gilan teh Iran jadi kelahiran nama Iran tak dibaca ku kula di kitabna min Tobaristan urang Tobaristan Gilan orang marang ditanyakeun Gilan Tobaristan eta Iran nyana ti Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh sejarah nu sok urang dibaca teh oh kula nyaritakeun kitu teh bener naam cek nya aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia cekula tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain bahasa Persia apa ya bahasa ditu kitab dah khusus jadi kos nu urang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah asli na bahasa Persia jadi jaritakeun Tuan Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekiana Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gilan teh masih kene Iran kene
ti kota mun hayang ka negeri Gelan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo dek lantaran 90 kilo tak ka Gelan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta ti Gelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui kana grina lantaran muka pasantren majelis taklimna masyaallah saablag-ablag jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh wah majelis taklimna pohara jasa pemerintah mah 20.000 30.000 ge asup ta majelis taklim gedena ngan geus teu katincak ku jelema ku ari tinggal urut-urutna bae artina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Syekh Abdul Qadir ajilani nailah tinggal pati laksana konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita horeng asli dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang ka dinya du ka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gedena ge luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan tak jadilah paranti kitu ngungsi jadi masyarakat Iran lamun pobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman ilah karomahna datang ka kuari Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain sambarangan eueuh tanda-tanda urut ka bom teh mah pasantren majelis salim jeung makom Tuan Syekh Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom inilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh ta naon kana bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah tadi tarongton teh tah urang lamun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh kayak asal geus deukeut we ka dinya medok ka dinya surak urang ditu hore teu bareres urang Irak dasar Abu Nawas kabeh seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa Masya Allah itulah nu mentok kuariat jubel bae nu ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya ti mana-mana daratang ka dinya tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain cekna leutik amat betul orang Mesir segala waduh malah nu datang teh ya wala leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan Masya Allah Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka Olab naik kapal teh naik kapal deui teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal Masya Allah di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tambah jadi kesimpulan nama ziarah teges alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah
sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya di aku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus anu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid tah gitulah lalakon ziarah barang datang di kapal ku kula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ka Jakarta mun gratis ditakairan deui da woi cek jana ieu candahar gratis sembungeun bu aja peli ge ditanya ji da kadu kairan ge heula cek oh nu sanggupeun ditakairan deui cek kira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nya hokos kitu mah tah pamimpin aturan memere beja ka urang kumaha mere beja lantaran diri teu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon garang-garangna nu padet teh padet sekel teh nyieun buras atawa nyieun kitu kupat sekal bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau moal basi saeutik malah mau salah geus atuh nya hok kitu mah teh nyieun kupat be jadi urang datang ka ditu nyieun dar kupat bisa nyieun warteg urang di ditu ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan suserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamimpinna teu ngurusan endahan nyana milu ka urang pan nyana pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ya urusan ieu tapi geus kos gitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah ku kula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hatena tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aju berubah jam moal maning ulah marah geus di nolkeun we ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpinna ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah deh sarua bae hampir teu ka bawah pugunya na ge pamimpinna nah gitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam kedua Habib Syekh jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula deuk mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horenganan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu jana moal kebal kula saminggu di imah cek nya insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunya di Irak mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu taya deuk dibikeun ka kula jeung hayang wawuh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siapkan teu geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu disiap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wawuh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak tak eta ge sababnya nalah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon kitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jelemana lapar par ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur
tetap segera muncaknya nage muncak petinggina mun tita tadi mah jam 5 atau babari jasa teu kudu jam 12 peting. Ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah. Geus kitu meureun kuduna lalakonna. Geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah. Ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng. Jadi di dia hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantak travel mana nu muka ka Irak moal aya. Urang kuari dekat Irak hayang make travel mana moal bisa. Moal bisa tambah kudu ka Dubai, kayak di Dubai ka Karak nyin bisa menuju Irak. Gitu. Jadi eta ge langsung ke Irak beres dengan eta can anggeus bisa nu dalampana. Gitulah wasilah nama. Mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan. Di Madinah panas, di Mekah leuwih panas. Kulananya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangder anak Kiai Haji Sayuti kapanggih ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ye di dieu kuari saya 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeunana mah 48 bae sebab belum dibejakeun 52 urang Arab mah embung kaluar besi paeh sakena eta kalau urang Arab dah ngabohong jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun kaluar padahal ieu asli dan ceukna 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna. Tapi alhamdulillah lamun toab mah toab lolobana hayang kosong sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunana ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona da kumaha pae geus sebab babar ganjing du gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los. Belum tak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung. Toap lah. Dideulekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton. Jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10, 11, jam 12. Eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap. Eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae. Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu. Bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah. Terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos gitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah ka Karak rada deureus banggih menu atau masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureuneunan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu nya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu ya nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana kemudian atuh dina haul sok urang dibaca eta kabeh araya makom nu dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian ka mana deui tuh ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah
di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe dua poe tilu poe batang ka saminggu teu dibere dahar teh naon dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kobehan kaget coba tempok lobaan amat tempok sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat ka luhur sanggeus diangkat zaman diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq kemudian Ali Ridho nah di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya na diaku ku Syiah diaku ku ahli thariqah tak nuzarahna ahli thariqah masjid da jeung makamna nu pohara jasa geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodog ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit diangkat ka dija ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi eueuh makomna sama makom Sayyidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena itulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sanggeus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ku Sumer ka Mesir mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awakna mah dimakomkeun di Karbala misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula ditendang-tendang di Iran di Persia teh datang ke Mesir ditendang-tendang mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain menghina ka Kangjeng Nabi menang mentak main bola teh awal main bola eta tah cak sejarah tah hulu Sayyidina Husain tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi saha jelema nu itu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain naudzubillah min dzalik ulah kitu menghina ka mantak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nyana neruskeun baheula oper ditendang ditendang dikembangkan jadilah sepak bola gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka sultan aulia geus cinta katarak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak wa abdun syaraka hurran wa yugdalu abdun syaraka hurran fi abdin aya hiji jelema merdeka Zaid jelema merdeka lain abid lain budak belian
Aibra Ki Zaid dek ngabunuh Khalid ay Khalid abid lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid pangkatna abid dibunuh ku Ki Zaid teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya ay abid mahina ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui paling bayar diat lain hajuplong gitu baik diat mugolado ulah dibunuh ulah dikisos Ki Zaid mah Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid ulah dibunuh Ki Zaid na jalan jang dikisos paling bayar diat kuarimah aya Umar pangkatna abid Ki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ngabantuan hendak sing ada ulah salah babantu jadi Ki Umar Ki Zaid seorang merdeka Ki Umar nama abid rejengan ngabantuan kaki Zaid ngabunuh Ki Khalid tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh kaki Khalid tah eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh tah eta nama Ki Umar nama tetep wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuhna Ki Zaid mah bayar diat geus wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid sarokan nu rejengan yakni ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deui jadi Ki Umar mah tetep bunuh bae wazimiun saroka musliman fi zimin wazimiun ayo yuktalu wazimiun bunuh kape zimin nurejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi jelema muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi Ki Khalid mah kafir zimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama lantaran Ki Zaid mah mulya teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah kudu akur agamana mun muslim mun kafir tah ieu mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan ka Ki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi tah eta Ki Umar babantu ka Ki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ta eta teh babantuna eta nyana kanu dibunuhna ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae eta mah ja akur ieu bunuh geus Ki Zaid mah teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh wa kadza syariku harbin wallahu a'lam bissawab